Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Al-babul asiru ari ieu eta bab anu ka-10 fi fadilatil jum'ati dina martelakeun kautamaan Jumat, kaunggulan poe Jumatan. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyami ari dunungan pirang-pirang poe yaumul jum'ati eta poe Jum'ah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma igtasala anu adus eman yaumal jum'ati dina poe Jumat kufirat tah dilebur anhu ti itu man naon dunubuhu pirang-pirang dosana itu man wa khotoyahu jeung pirang-pirang kasalahanana itu man. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jum'ati saestuna ari poe Jumat wa lailatuha jeung peutingna itu Jumat arbaatun eta opat wa isruna jeung 24 naonana saatan waktuna yatiku anu ngamerdekakeun saha Allahu Gusti Allah fi kulli saatin dina saban-saban waktu minha tina itu Jumat sita miati alpin kana 600 sita miati alpiatikin kana 600.000 anu diperdekakeun minan nari tina naraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma taroka anu tinggal eman al jum'ata kana salat Jumat min ghairi udrin tina henteu aya pauduran pal yatasoddaqu tah kudu nyodakohkeun eman bidinarin kana sadinar. Pa illam yajid maka lamun henteu kaduga eman panis bidinarin maka ku satengah dinar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma taroka anu tinggal eman salasa jumain kana 3 kali Jumatan tahawunan bari ngahaja biha kana itu ka salasati jumain toba'a tah ngacap goreng saha Allahu Gusti Allah ala qalbihi kana hatena itu man. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma taroka anu tinggal eman salasa jumaatin kana 3 kali Jumatan min ghairi udrin tina teu aya pauduran kutiba tah dituliskeun eman minal munafiqina eta ti jajaran jalma anu munafik kabeh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma mata anu maot eman yaumal jum'ati dina poe Jumat au lailatiha atawa peutinganana itu Jumat rupi'a tah diangkatkeun anhu ti itu eman naon adabul qabri adab pakuburan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma qala anu ngucap eman yaumal jum'ati dina poe Jumat liso yaumal jum'ati dina poe keur Jumatan liso hibihi ka baladna itu eman wal imamu jeung ari
imam yakhtubu eta keur khutbah ansit kudu jempe anjeun au takallama atawa nyarita eman au abisa atawa heureuy eman au asaro atawa ngisarahan biyadihi ku leungeunna eman au birosihi atawa ku sirahna eman faqad lago tah nyata laga eman waman jeung saha jalma lago anu laga eman pala Jumata maka henteu aya kasampurnaan Jumatna lahu eta tetep ka itu eman. Waqala sallallahu alaihi wasallam ghuslu yaumil jum'ati ari adus dina poenan Jumat wajibun eta sunat muakkad ala kulli muhtalimi ka saban-saban jalma anu tos baleg. Waqala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma adroka anu migawe eman al jum'ata kana salat Jumat falahu maka eta tetep ka itu eman indallahi mungguh Allah ajru mi'ata syahidin ari ganjaran 100 jalma anu maot syahid. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.